يا حبيبي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع alam dunia geus paciun bencana datang meruyung manusia pergi macem ibadah pergi rebung alam dunia berkikir loba jalman malaweng mudoraka beki anteng karena ibadah temayang alam dunia berkiruksa mudoraka pabalata pamarentah geus teu mirang kamu umat Islam geus nincang alam dunia geus pakemu ku bencana angin puyuh loba tangkalan kapuh imah gerang alam dunia tere hancur jalma geus lalacur silih hewan jeung dulur bohong kana alam kubur alam dunia beki poek geus loba jalma pasek umat Islam silih ledek ulama wani ngadek alam dunia beki anggar loba jalma anu sasar kana takdir geus teu sadar maksiat dianggap wajar alam dunia geus terjang loba jalma nu mamang ngabohong geus teu kapalang berita geus nyalimpang alam dunia moal anggar pasti engke bakal gendur gunung pada lalunggar manusia bakal lalieu alam
loba jalma mulia ka pasantren beuki minder kana sholatnya balieun dunya tegas nini jalma maksiat warani anu mata globalini akhirna jadi tsunami kudunya loba kabembat munurut kaburu sakarat mual diterima tobat cilaka dunia akhirat masjid mengajar jamaah naukur karpet isi kota kamal koret akhirna hirup sampuret dunia mestere kiamat awewe ngaku muslimat tapi tara nutu orang kadek kaburu sakarat dunia mestere kiamat hayu gerakan cang tobat gerak jauhan maksiat megang jadunya akhirat ya Rabbi bi Mustafa bagi qasidana اغفر لنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه